urang mah nu mantak murah ge hargana teu pernah dididik. Ngariung diondang mah diondang teu diberkatan. Murah jasa pan. Sakitunya na culak cileuk bae ge api-api besi aya nu tinggaleun. Henteu bae terus teu diberkatan. Murah jasa teh awak. Aduh diojol jeung kos kitu geus nilaian. Kunaon teu pernah dididik nafsuna. Coba lamun dididik mah teu kudu diberkatan. Saya etik mah. Cuek kan kos kitu teh lillahi taala. Ngaji lillahi taala ta'zim ka Kanjeng Nabi. Lillahi taala ta'zim ka wali. Bedangke lantaran meunang ngadidik ulah aya kadua. Hiji bae ta'zim bae. Hiji bae ngaji bae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hikami lan ikut tetap ing dalam kitab hikam la tazkiyan nawari dan la ta'lamu samrata wa ta'ala ta'lamu samratu. La tazkiyan aja ngabersihkan temenan sirawai dan ing cahaya kang tumeka kang ora weruh sira ing buah hewari. Falaisal murad minas sahabah al-imtar maka oranana upakan dan garepakan saking mega apa iku al-imtar udan iku al-imtar udan wa innamal muradu minha lananging basida upaikan dan garepakan minha saking sahabah wujudul asmar iku anane pirang-pirang buah. Eta tadi falaisal murad maka orana bagang dan garabagan sing mega lamtor iku alamtor pirang-pirang udah. Ia menyaritakeun masalah tujuan. Ulah waka bungah lamun urang melak buah kakarak bagus tangkal. Begitu ku urang dipelak perlu disiram. Urang ngarep-ngarep hujan. Eta teh asli nama ngarep-ngarep hujan teh lain ngarep-ngarep sakadar tangkal. Lamun ku urang dilangsungkeun baka ditu nu dibaksud mah buah. Urang melak pare diurus ngarep-ngarep hujan lain sakadar ngarep-ngarep hujan teh jang sakadar jadi tangkal. Hartina pare bagus tapi goyobod. Urang Jepang mah bahasana goyobod. Teh ngangen sakadar ngagoyobod tangkal doang tapi teu buahan naon hartina. Hujan mah diarep-arep, tujuan daripada hujan adalah buah. Lain sakadar tangkal ngan urang ngomongna, "Beuh mun aya hujan mah tangkalna meureun jadi aju bagus." Intina mah di mana-mana eta tangkalna bagus, subur, engke buahna bagus. Hayang buah sebenarnya. Hayang buah. Urang melak buahna ieu ge amal sarua bae. Jadi hari amal urang teh nya salatnya puasa ya zakat eta teh sakadar pepelakan. Buahna mah engke di akhirat. Buah aya buahan buah eueuh. Jadi nu mantak teu meunang urang ngandalkeun amal. Lamun urang ibadah ka Gusti Allah haju ngandalkeun amal ku Allah bakal dikanarakakeun bae. Ieu emang aing ngasupkeun ka sorga ku amal. Mal kabeuli nikmat sorga ku amal sia. Sakumaha sih sia amal sia? Antak aya hiji waliullah di akhirat begitu ditimbang diasupkeun ka sorga nya nembung ka sorga. Di sorga nya teu daekeun asup. Kunaon memang sia teu daek asup? Kula mah hayang ngabuktikeun amal abdi. Ieu memang kudu di sorga ieu apakah di sorga nu leuwih bagus? Leuwih luhur, coba spesifikna. Waduh, detailna amal abdi coba kumaha coba.
cek malaikat ulah kos kitu ieu mah geus aturan Allah ka sorga-sorga teh kula mah hayang detil amal abdi sebab ieu beusi salah sorga hebat ya wali lantaran sekali dua kali katilu kali kekeh cak Gusti Allah hitung begitu dihitung kakarak dihitung nikmat mata doang geus teu kahitung tah kuari kumaha kana rakakeun cak Allah kana rakakeun kurang ajar meureunan sangarana Rozak aduh di kana rakakeun jadi digodog lah aduh cak kira kok jadi kos kieu jadi kos kieu aduh akhirnya terus gagerokeun malaikat coba malaikat ampura ya inget deh hulu ya coba geus bandingan di sorga kajian handapeun tinu kamari ge sadar jada jadi lain ku amal moal ka itung ku nikmat Allah nu dibikeun ka urang pake meuli sorga moal ka itu salat urang nu inget ka sekupi bae deuk dia pake ngasupkeun urang ka sorga potongan potongan atuh ceuli urang ieu mata kan cek Gusti Allah aing mere ceuli aing mere mata ka sia mata bae lain usia teteh mata nu aing neuleuna teh nang aing neuleukeun kiceupna nang aing ngiceupkeun ngan ku aing geus diadatkeun kiceupna nang aing da teh an aing make aturan nu meunang di deuleuna ieu nu teu meunang di deuleuna ieu ulah waka jeung amal-amal nu sejen mata bae heula aing mere umur ka sia 70 tahun mensyukuri mata nikmat anu luar biasa sia bisa neuleuh beurang neuleuh peuting ketika beurang ku sia bisa dideuleuh makhluk-makhluk aing ti mimiti gunung tatangkalan makhluk-makhluk jeung sajabana ka cacing-cacing bisa dideuleuh ku sia pernah ku sia dinikmati jeung disyukuri ku sia bahwa sia pernah neuleuh cacing haju sia bersyukur ka aing pernah tante sia neuleuh kutu ku sia disyukuri beuh ieu mata bisa neuleuh kutu eta kutu teh makhluk Allah bisa leumpang eta kutu sia bersyukur nyukuran bisa neuleuh kutu bisa tante urang can pernah kan nyukuran kos kitu malah mah urang neuleuh sireum ya paehan saku aing encan ngegel can naon geus dibunuh ku urang cak sireum pembunuh kelas kakap ieu budak eta urang teh mata teh bisa neuleuh henteu syukuran pan urang bisa neuleuh gunung bisa neuleuh laut bisa neuleuh kapal bisa neuleuh awang-awang bisa neuleuh terus ke berbagai makhluk tinu gede kanu leutik komo pelbah neuleuh urang Karawang Masya Allah nu lenggik kos biola teh anu bujurna sakumaha buntelan kasur teh aduh Masya Allah nu endogna hihijian teh gadona eta panteu disyukuri ku urang eta deuk kumaha eta sia mata doang mentak kakarak mata doang kana neraka wali teu kauji jeung salat sia tina nikmat mata doang ge jeung salat sia can kauji narakakeun Masya Allah jadi lain ku amal mah aja nurut ka parentah doang geus urang ku nurutna bae oge ieu engke urang boga prestasi sakitu bae geus penting urang geus salat urang geus Ramadan urang atuh kitu puasa boga duit disop urang munggah jeung geus ala kadar urang zakat fitrah atuh geus kemudian urang nisab zakat emal atuh geus geus adapun kaditu jadi buahna kumaha Gusti Allah pamah na eta engke urang di akhirat diperhitungkeun ku jadi buah apa henteu na iyalah anu mahal ieu nu mahal kumaha lamun ibadah urang teu jadi buah berarti tama goyobod ngaranna lamun tangkal buah mah ieu mangan sakadar daunna doang kembangan murag deui daun mah hebat kembang murag deui cek urang wetan mah disebut ieu mah tangkal buah daun lantaran tilok buahan pake nyiuhan jelema bae di dinya tilok buahan ieu mah paling sisarwiti bejeng kijaya di handapeun tangkal buah waduh tanggal 14 beting aduh nyana bari noelan gadona eta pan tangkal buah jadi saksi eta kos kitu tah eta goyobod ngaranna tangkal mah bagus teu ngabuahkeun
Nah aya nu tangkal tepati bagus tapi buahna masya Allah gede deui berenuk. Aduh Gusti Allah ragu. Nah iyalah orang pepelakan orang apakah jadi jeruk, apakah jadi apel, apakah buah kawista, apakah menjadi buah gitu berenuk. Pepelakan orang ngabuah nadi itu bakal kanyahoanan. Ya Allah ya Rabb. Nu mantak gaya tasing hade ulah waka anjeun nyucikeun kana warid urang geus dibere warid ku Gusti Allah sebagai warid robani. Urang teh dibere daek ibadah warid robani ngaranna peuting urang daek hudang begitu jam 2 jam setengah 3 urang hudang. Begitu hudang urang teh ngomong ka kasur jeung ka anggel kasur anggel lain aing embung heesan sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah akan aku tinggalkan sejenak engkau. Padahal mamaneh dibeli ku aing dibeli sia anggel ku aing tapi aing ku ari deuk ninggalkeun sia heula. Demi cinta ka Gusti Allah aing deuk ngalawudu aja wudu salat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang tatajafa junubuhum cangkengna awakna renggang tina tempat sare 'anil madaji' yad'una rabbahum ngadoa ka Gusti Allah. Ceuk adat mendingan hees. Lantaran kasur sakitu empukna, lantaran anggel sakitu empukna, ditambah ku AC atau ku kipas, ngeunaheun. Tapi demi cinta ka Gusti Allah ditinggalkeun tempat sare, Allah neuleukeun padahal mah ngeunaheunnan hees. Tapi nyana ya da'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nyana dihandap ngagelarkeun sajadah, zikir ka Gusti Allah, maca sholawat atau maca Quran. Padahal mah eta kasur ngaweannya na sini deh. Kadieu haneut. Masya Allah. Anu dida spring bed pakai AC empuk embol-embolan bisa renggang nyana ya una rabbahum khaufa wa tama'a. Ari sararia teu make kasur-kasur acan teu hudang pan bloon. Aduh, ieu mah bloon biasa tah mah. Atuh di bale renggang balik ayat tumbilaan digegelan ku tumbila gagaro nyana barang leuleuh puting kene hees deui blon teh coba naon ngeunahna etalah mahalna taufik di imah anu mewah make spring bed make AC tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Eueuh nu nyahoeun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya naon anu disamarkeun ku nyana. Nyana di jero kamar sorangan bae, pamajikanna ge teu nyahoeun, anakna ge henteu nyahoeun bahwa nyana keur munajat ka Gusti Allah. Hanya Allah anu nyaho fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jaga di akhirat ketika ditimbang boga prioritas. Cak pamajikanna panjat teu kanyahoan salat tahajudna eueuh nu nyaho lantaran kekepeyepak kacaina ge lalauna besi kahudangkeun pamajikan jeung anak embung kadeuleu ku keluarga hayang ku Allah bae fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun engke dibales ku Gusti Allah ieu mah lain kitu pan woi budak tahajud cara aing ye wara rese jasa budak ayo tuturkeun aing ye gegeran hudang atuh sia maka sapeker tahajud heuy tahajud heuy wah tah mah atuh lain dibales bagus engkeuna ria tah bokos itu tipe ting mah ulah kajahoan ku sasaha ku teu kajahoan kanyahoanna henteu urang ge deui sa aduh bebeja isuk-isuk ka pamajikanna kakak teu kanyahoannya naon teu nyaho kan gal penting kakak keluar henteu kakak mah teu bangos kitu gal penting ge kunaon kitu kak atuh kakak malah launan kacai salat nu bener kak
Allah nu nyaho nipunya na dicek pemajikan coba ku aing dia dites coba pentingnya na hehe sa kak jaker penting teu ka mana atuh awakna mah di dinya nu sejen kakak mau pan lain deui tak kakak sok jasa wawalianan. Masya Allah karim ulah sok bangga urang kuari dibere ku Gusti Allah warid Rabbani daek ngaji daek salat daek puasa daek zakat ieu kakarak berbentuk amal buahan tah henteu nu mantak ulah ujub ujung-ujungna mah ulah ujub tah ieulah panyakit-panyakit hate sing hade lantaran palaisal murad minas sahabah alamtar. Nu dimaksud ku mega lain sekedar hujan, nu dimaksud nama adalah ayana buah hasilna. Melak pare lain sekedar nungguan hujan sahujan-hujana hayang boga hasil. Melak gandrum lain sekedar hujan sahujan-hujana eta mah hanya sekadar alat doang, sarana doang. Nah, buahna, melak sagala rupa buahna kitu keneh ulang beramal buahna ieu teh ulah ujub boga rasa aing ngaji boga rasa aing ibadah boga rasa tah eta ujub nah ieu leungitkeun ujub leungitkeun ria ulah hayang ka alam ku makhluk cukup bae kudu nita Allah ulah boga rasa aing hebat di mana ja urang ge nu Allah roh urang nu Allah ngahijina roh urang di awak urang ku Allah engke bakal diangkat menghadap ka Allah ku Allah nu mantak ti Allah ku Allah ka Allah minallah ilallah fillah kabeh nu urangan mantak didiklah nafsu urang ketika urang ria dididik nafsu urang supaya ulah aya riaan urang ujub dididik cenah hese jangan guru nu bisa ngadidik supaya dituntun ku guru urang kieu mimitina beramal teh bersyariat geus beres bersyariat bertoriko engke ge bakal nyayan keuna boga rasa urang dideuleukeun ku Gusti Allah engke ngalengkah bakal asa neuleuh ka Gusti Allah ngan hese dijabarkeunana teh mah kos kitu mah bab rasa kudu kumaha tuh dididik ku urang nafsu urang dididik. Kok bisa dididik sih? Ya Allah, ya Rabbi. Anjing, binatang anu paling keji. Hukum nagem mugolazoh, lain sambarangan binatang tamah. Katoel, urang, kudu disertu. Kaletak, kudu disertu. Tapi anjing nu sakitu ijibna, didik ku urang teh anjing. Anjing dididik, ti minggu ka minggu, ti bulan ka bulan, ti tahun ka tahun. Nu ngadidikna kudu nyaho kana karakter anjing teu sambarangan nu ngadidik setelah nu ngadidikna bisa jangan didik karakter anjing engke anjing bisa jadi anjing pelacak bisa jadi seyat anjing teh bisa jadi buburon kudu bogana coba kuari tuh embe leuweung kumaneh terekam bawa ka dieu bismillahirrahmanirrahim bet langsung nyana gak dibawa kadinya meunang ngadidik anjing bae bisa dididik ai nafsu urang kunaon teu dididik anjing bisa dididik bisa jadi anjing pelacak teu salahan kuda kamari keur ka Irak teh begitu dek keluar ti Irak dek ka Iran eta pan asup bandara teh ngageter kabehan lantaran wah tentara luar biasa lobana nu paling ngeri anjing pelacak anjing eta barang urang teh jeung urang misah mobil ku jana diambean ku anjing barang urang diambean barang urang ge tas lain barang nu urang sing hade sing sok salah bae tah mah lain deui ngambean eta mah Ari Habib Rojak mah sok salah bae nya mah tafsiranana tuh tah eta kan dilacak pikiran kura beusi kieu bae ngaran-ngaran binatang beusi salah heueuh keueunan naonan tas ku jana pajar aya bae urang katangkepan ngaranna ge binatang tapi kulantaran geus jitu ngadidikna urang neuleukeun di dinya ja urang darariuk diambean ku anjing eta deuk asup urang deuk kaluar ti Iran deuk ka Madinah masyaallah wih esena luar biasa antri dilacak kunyana diambean satu persatu besi aya bom besi aya mah nu karek kitu bae
tapi aman plong urang geus asup ka mobil kabeh barang urang geus asup-asupkeun tas urang aya deui di ditu anjing pelacak deui ngambean mobilna sakulilingna nya anjingna gede jasa coba eta anjing teh dididik eta bisa jana nganyahokeun ieu aya boman ieu eueuh ieu aya alat tajem ieu eueuh sakumaha anu diinstruksikeun ku sayidna anjing dididik bager kunaon si Udin si Juned blon-blon teuing atuh teu dididik masyaallah eta mau nuk beo dididik anu kudu ngadidikna bisa walabolin beo walabolin bisa Allahu akbar kula asup ke Jakarta waktu keur ngejemput turis zaman harita tahun 84 di Garut kemudian asup ke imah lantaran lambat ieu naon gara-garana kapalna turis baheula mah akhirna kudu ngendong lah kula di Jakarta di imah keturunan Belanda mendong di dinya jeung guru di ditu begitu asup maksud keturunan Belanda ge urang Belanda lahir di Indonesia kawin jeung urang Garut jadi lalakina urang Garut awena urang Belanda nah di dinya ngampar di hareupeun imahna kunaon eta aya suara siap bos cukup sahaya siap bos barang di dalam beo bisa siap bos bisa Allahu akbar bisa walabolin masya Allah mentak cak Humaya cak Zainuddin MZ almarhum beo saja yang cuma walabolin bisa 3 juta dibayarnya kenapa kiai yang ceramah cuma 250.000 sial kayak MZ diakur kenjeng beo sentilan almarhum masya Allah nah iyalah dididik kurang nafsu urang ulah eleh ku anjing didik kurang nafsu urang ulah eleh ku beo didik nafsu urang ulah eleh ku manuk anu ayeuna cicak ijo wih eta lamun geus dididik turun-turun nya nama terus bae ngabaceo waktu HS ge ngabaceo bae puguh puyeng urang maninin bisa mahal maninin bisa mahal leutik jasa leutik tapi hargana bisa 5 juta masya Allah atuh rangda pandai gelang mah eleh ku maninin rangda pandai gelang mah bisa 500.000 hutang maninin 5 juta atuh mending meuli rangda insyaallah karim leutik bisa mah dididik manuk dididik bisa ngabaceo bisa dikurkeun ya Allah ya Rabb ucing kamari anu cerik we ka dieu lain lalagan kamari jasa kamari cerik jelema botak ka dieu gagah jasa tolong kiai katanya saya kehilangan hilang apa hilang kucing istri saya anak saya pada nangis semua kucing iya hilang cek panana kucing apa ini kucing nu mahal teh naon gara-garana angora cek jana teh ya budak leungit ucing we kudu ceurik ieu budak horenganan ucingna nurut lamun tita itu ambil dicokot kunyana ini kesanain dicokot ucing bisa dididik si Juned hese jasa si Juned kunaon urang teu pernah coba ngadidik urang nu mantak batur teh bisa tahajud tengah peuting meunang ngadidik sorangan perang jeung hawa nafsu timimiti daharna heula begitu dahar sore-sore moal bating besi peting nang ke henteu hudang aya nu sieu maing maja seueuh ge hudang bae atuh emang resep seueuh mah resep mah geus macam-macam cara ngadidik urang tah mah lantaran urang mah guru teu boga aya boga guru mah dina thariqah lain deui kos boga penca atuh aya boga guru mah lain deui ieu na ge naon ngajotos ge lempeng sia ulah bengkok bae ku guru teh ku guru atuh tampiling bengkok sia lempeng tak kecuali jang penca di panggung lain deui tah mah penca di panggung mah tuh tak tik tak beng lain deui tah bakos kitu mah atuh asal kembang doang tah mah tuh tah eta kos kitu teh meunang ngadidik na ieu bela diri bisa dididik manuk bisa dididik anjing bisa dididik tapi kunaon nafsu urang teu dididik didiklah nafsu deuleu anjing jadi
pelacak dele anjing jadi kitu tukang ngabuburan dele manuk setelah geus dididik anjing bae miliaran hargana anjing miliaran hargana urang manu mantak murah ge hargana teu pernah dididik ngariung diondang mah diondang teu diberkatan murah jasa pan sakitunya na culak cileuk bae ge api-api besi aya nu tinggaleun henteu bae terus teu diberkatan murah jasa teh awak aduh diojol gitu kos gitu geus nilaian kunaon teu pernah dididik nafsuna coba lamun dididik mah teu kudu diberkatan saya etik mah cuek kan kos kitu teh oh lillahi taala ngaji oh lillahi taala ta'zim ka Kanjeng Nabi oh lillahi taala ta'zim ka wali bedangke lantaran meunang ngadidik ulah aya kadua hiji bae ta'zim bae hiji bae ngaji bae ulah aya nu milu di jerona ambrang urang lamun kitu neuleuh pare bae tangkal pare nu milu na loba jasa jukut segala naon dibersihan ku urang ketika urang ibadah ge ulah aya ambrang-ambrangan lempengkeun ka Gusti Allah ketika urang geus bisa ngadidik nafsu urang anjing bae mahal diri urang bakal mahal manuk bae mahal maninin bae 20 juta bejana maninin 20 juta leutik jasa mun didahar ku sorangan ge hayang keneh atuh bandingan urang 20 juta ka Jakarta tapi kan lain eta mempunyai sebuah nilai anu luar biasa Masya Allah atau awak urang ge geus teu kudu diakurkeun jeung dunia teh mah bakal nuturkeun bae asal urang dididik nafsu urang mahal menurut Allah keras ya bade abdi mah taala ulah sok ngabanggakeun warid nu datang ka urang sebab eta merupakan gangguan jeung hijab aya naon kitu ujuban jeung aya riaan urang kumaha tuh bersyukurlah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa fil khulasah wallahu a'lam.